Beb caricing, ayeuna geus akhir-akhir bulan puasa. Omat eta rante-rante percintaan kudu diperketat sabab loba alasan para pasangan jang bukber akbar. Bisi ieu mah nya aya ke babaturanna nu ararateul, menta dijemput padahal ojek online geus loba. Soalnya juru panon kamu tidak bisa memantau secara langsung apa yang mereka lakukan. Ari abi mah ngingetan mengantisipasi sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Bisi we kitu pas bukber teh aya mantana, terus CLBK atau henteu baheula pasangan kamu teh aya yang mendamba-dambakan, si yang mendamba-dambakan teh geus glow up, kabogoh kamu teh daek wae digibeg sama dia, bisa jadi aja. Mantak nu baruga kabogoh lamun misalkan bukber tarau dirinya, tong sok anu aneh-aneh, tong sok anu macem-macem. Jangan berawal dari